Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ku kitu teh mah Bah Badaud teh ngarasa paureun sok sieun dihanca deui geus karuhan lawana teu terus narajang deui mah celegede ge Bah Badaud nangtung sajongjongan ngajengjen bari sorot panonna ngakedur hurung ngebrehkeun eusi dada ngagolak pinuh amarah. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Setan belang sia. Pokna beri sebrut teh naraja. Kisaca nyerowok. Cerat kagigireun lawan. Heat dampar sukuna rek ngagempur iga burung. Montong ngalobakeun pabola sia, kurang ajar. Bah Badaud rikat nyerong. Breh dampar suku Kisaca nyolonong. Karawak we ditewak bari digeweungkeun solontot. Bro. Kisaca nepi ka Namru ngagebut. Kojor si ayeuna ge. Bah Badaud ngahehe, bari ngagentak nyampeuk. Oro kaya. Gerakan Kisaca leuwih kesit. Ngagentak ngagorentelkeun badana ka palebah lawan anu nyuruntul. Nya pogoh we. Teu ampun deui, ari geduk. Badaud ngarumpak bobontot hirup. Ari curalit gebut we. Bah Badaud ti beubeut nangkuban. Diwajak sia. Bah Badaud oge ngagentak hudang deui. Ret kalawana, seak we manehna nyampeuk ngabarengan peureupna nu digempurkeun. Duh, ku Kisaca ditakis. Sarta paparahna rek terus ngagempurkeun peureub kencana. Tapi lain deui ngaranjugna. Ramo-ramo leungeun Bah Badaud nu cikeneh ditakis teh ujug-ujug kuriwal we kana pigeulangna. Det dicentok. Sarta samemehna Kisaca bisa naon-naon, gempuran peureub kenca Bah Badaud geus ngegejrot manten kana beungeut. Kisaca kapaksa kudu ngagerung. Ceuk aing oge modar sia. Bah Badaud bari rikat nyusul tepus ku gerakan dampa suku rek ngagempur beuteung. Tapi Kisaca memang masih keneh bisa ngawasa diri. Ngagentak luncat ka gigir bari nyamberkeun peureupna kana kekemplong. Ngan bae Bah Badaud rikat naker ngarempodkeun badana. Hiu, cedak. Leungeun Kisaca beunang di babuk. Aduh. Kisaca ngegero bari ngagentak luncat ka tukang pikeun nyalametkeun dirina. Montong ngejat sia. Bah Badaud rikat ngangtrod bari ngadiuskeun peureupna rek ngagempur cukang irung. Nu tumrapna ka Kisaca ngagentak mundur. Hiu. Tenggeulanana rek ngahancap pigeulang. Barokaya Bah Badaud oge moal mikeun. Ngagentak leungeunna ditarik deui. Disangkana ku Kisaca mah
geus tangtu lawan teh bakal luncat ka gigir. Bora manehna geus sadia pikeun nyusul tepus ku jurus timpug miring. Tapi lain deui ngaranjugna. Baba Daud kalah kangang sorot ka hareup. Bari nyebrutkeun pereupna nu tadi ditarik. Atuh jekuk we. Pereupna nyecep kana cukang irungna. Cedak deui. Ditimpah palipisanana ku pereup kencana. Kisaca terus-terusan ngagerung. Bari badana ngajaregjeg mundur. Ceuk aing oge. Ojor sia. Baba Daud terus nyampeuk. Bari ngahayaatkeun dua leungeunna rek ngepeng sirah lawan. Belah kitu nanaon. Kitu anggahanana. Ku kitu teh mah dumeh mireungeuh kaayaan nu jadi lawan harita. Jiga nu geus moal hojah deui. Memang kitu kanyataanana. Kaayaan Kisaca keur lungleng leneng meh-mehan katuralengan. Ditoron, digejrot ku pereupna Baba Daud nu gedena meh sagede jeruk bali. Untung teu kontan ngajahjar oge. Tapi najan kitu, ari rek ditimpah deui mah ke heula. Nu matak bareng Baba Daud ngaheumbatkeun leungeunna, ngagentak Kisaca ngalelepkeun badana, ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Berat. Kisaca ngagunakeun gerakan santok bogo warahan Mang Mulhi. Aduh ayang, aduh. Baba Daud nu sakitu jangkug badagna teh nepi ka kocak dengek. Panona ti burial buncelik bari papeyekehan. Leungeun duanana teu leupas nungkup palangkakanana. Hah, puas ya. Karasa sia, ha? Didudut di matanya. Nuhun, Mang Mulhi. Kisaca ngahehe, bari nyebut-nyebut Mang Mulhi. Tadi nama Baba Daud teh rek dicerek. Da geus tangtu moal aya hojahna deui. Malah harita oge geus aniprak we bari gegerungan. Tapi oro kaya. Barang ret kapal Bah Mahdi. Lain deui ngaranjugna. Jar kasih geus teu tembong. Sedengkeun Mahdi jeung Daman. Katempona kacida raripuheunana. Ku kituna jol we Baba Daud. Balesat we. Kisaca nyampeuk kapal Bah Dirham. Rek ngabantuan Mahdi jeung Daman. Kanca dangu sadayana. Mireungeuh Baba Daud kitu pamolahna. Pikeun Baba Gejid mah lain deui kagetna. Tapi teu bisa nanaon, da manehna oge kriweuh. Malah waktu manehna ngareret cikene, siku-siku Winara geus ngahiuk rek ngahanca sirahna. Ya dah sia. Baba Gejid nyarekan reuas. Kilek, manehna ngabaliurkeun sirahna, seret ngageserkeun kuda-kudana ka gigir belah kenca. Nu dituturkeun ku gerakan bedogna. Nu nyolocos rek nobros hulu angan. Ih, Winara alias si Bopeng ngaranyug reuwas, seret manehna mundur, bari ngababukeun siku-sikuna. Trang. Gerakan bedog Baba Gejid gagal mutlak. Selonton, beres. Bedog Baba Gejid ngagabres karatana. Bareng jeung eta, jerat. Winara nyampeuk, jebron. Gadona ditajong. Baba Gejid ngagerung. Blak we nangkarak. Tapi ngagentak ngagurinjal deui. Ret ka Baba Daud. Tapi tetela geus teu tembong. Malah ku pasamsi sabaturna ge geus teu katempoeun. Teuing ka mana losna. Atuh ngadadak hatena Baba Gejid jadi peot. Belecet we jicir ngabecir. Teu sirikna notog-notogeun maneh. Pegat. Winara ngudag. Tapi Baba Gejid nu dituturkeun ku Bah Dirham. Terus we kabur teu beunang. Sabab tetela saurang ge taya nu ngagugu. Kalah ka menglet we. Komo deui. Bari jeung mireungeuh Baba Gejid jeung Bah Dirman pada ngalabar bedogna. Kuriak dicacag. Ku kituna atuh lapur we Baba Gejid jeung Bah Dirham teh teu bisa kacerek. Anu tumrapna ka Winara jeung ka Kisaca ngan batihan nyelu. Malah jar kasih oge. Nu harita geus sabiasa deui ngarasa gegetun teh lain lumayan.
kurang jorak we ka imahna jang. Akhirnya Pak Samsi ngasongkeun saran ka Winara. Uni nggak gitu Pak. Winara malik nanya, ya kan tenan weh. Margi pan bagejid mah urang dieu. Kelanan. Dupi di gua teh naon deui. Parusti megat kalimah. Bakuna maras inget ka Nyi Epon alona. Kosong teh naon deui. Mangga we ayeuna malah urang ka imahna Pak Bagejid. Biwir ge basuh keneh. Ana corela, cireng, aya nu nyampek, luncatna tinu bala. Pogo we saurang ge taya nu teu ngaranjung, bakating kureuwas. Mana horeng nu ngarongheap teh Bah Badaud, bari mawa bala bantuanana. Kanca dangu sadayana. Tadi teh bahasa maranehanana ninggalkeun pakalangan. Langsung muru ka imah Bah Bagejid. Rek minta bantuan ka murid-muridna Bah Bagejid anu taya lian bariat. Anu saban poe saban peuting sok idek diher di dinya. Dibarengan jeung Sahria, Sukama jeung Kasdi anu jadi usung esangna Bah Bagejid. Bari haruang hahareho pokwe Bah Badaud popoyan. Kitu-kitu kayan Bah Bagejid ayeuna. Cenah aya jalma anar-anar nu ngacaukeun. Atuh pikeun bariat sabaturna mah kacida rareuwaseun kulantaran upama Bah Bagejid katewak mah maranehanana oge tangtu cilaka. Kukituna geus teu ngalobakeun di pamolah. Brawe ari ini bareng jeung Bah Badaud teu sirikna rurusuhan. Waktu Bah Badaud jeung bariat sabaturna arongheap kabireungeuh ku Bah Bagejid jeung Bah Dirham. Anu tadi rek mabur teh kapaksa baradik deui lantaran ngarasa boga batur jeung ongkoh ceuk pamikirna. Urang lembur teh rek diluluh saurang ge moal aya nu dihirupan. Waktu Bah Dirman jungmilang narajang tinu bala. Bah Bagejid jeung Bah Dirham oge nuturkeun paneuri nyarampeuk kanu ting rariung bari nyorowok. Tong disesakeun bariat. Bah Bagejid ngahucuhkeun muridna. Tapi pikeun bariat mah kacida ngaranjugna. Barang prok adu hareupan jeung Winara alias si Bopeng tea. Saeutik oge teu samar. Malah kapan kungsi riributan peuting-peuting. Ngan ari Winara mah jeung Ki Saca teu apaleun lantaran harita bariat sabaturna narutupan beungeutna ku awalun. Tapi najan kitu ari ngarasa kaget mah teu burung. Nah bariat teh bet aya di pihak lawana. Ngan nya eta bororaah make bisa ceritanya lantaran kaayaan geus nyantek pisan. Ongkoh di batur-batur Pak Samsi nu harita kerajeg bari nyarkelan obor. Ujug-ujug bereyak we. Kabehanana narajang Bah Badaud sabaturna. Obor-obor nu keur ngabebelah teh dibubat babit dipake pakarang. Lantaran ceuk pamikirna batan kudu jadi wadal bedogna Bah Bagejid sabaturna. Leuwih hade naon we nu aya dipake ngalawan heula. Nya puguh we. Saurang oge taya nu bisa ngalawan. Lantaran ujug-ujug ting araduh we. Rata-rata beungeutna karerab ku seuneu. Geus puguh leungeun katut awakna. Papakeanana oge pada kaduruk jadi parab obor nu ngabebelah. Bah Bagejid jeung Bah Dirham anu daratangna paneuri. Tadina mah rek ngejat deui, tapi kaburu kabireungeuh ku Winara jeung Ki Saca. Atuh gentak we ditarajang. Der we galungan deui. Tapi Bah Bagejid oge antukna mah teu beda ti batur-baturna. Ku Pak Samsi disudut ku obor ti tukangeunana. Dina ngagurubugna panas ku seuneu, bari ngajol. Disampakeun ku belentrangna si ku Winara. Kitu deui nasib Bah Dirham sarua we. Rek ngejat teu bisa. Kawan tu jalma-jalma urang lembur teh ngarariung nu keur galungan bari mawa obor. Tapi lila-lila mah lantaran ku kapaksa
batan benang diringkus mah maranehanna julung laluncatan maksudna rek malabur. Tapi nyaeta dasar nu sial. Bah Bagejid jeung Bah Dirham disampakeun obor nu ngaerab kana beungeutna. Aduh. Bah Bagejid bareng jeung Bah Dirham mani meh bareng pating kowowong. Kumisna nu tadi baraplang sangadulang teh ayeuna mah jadi kulimis luis lantaran beak dihakan seuneu. Antuk nama ngan brak bae dariuk. Bari acong-acongan menta ampun kawinara sabaturna. Angka heula baraya, tahan. Winara nyorowok ngelingan lantaran Bah Bagejid jeung Bah Dirham kalah ka disundut papakayanana nepi ka hurung. Sedeng maranehanana nepi ka gugulingan panaseun jeung hayang mareuman seuneu nu ngaduruk papakayanana. Mangkelanan baraya, ulah kalanjoan. Winara nyorowok deui nitah eureun. Teu hade kitu peta teh. Sasat nyeun tindakan di luar kamanusiaan. Tapi saurang oge teh nu ngagugu. Ku kitu teh mah pantes. Lantaran kacida arambekeunana dumeh leuwih ti 3 bulan maranehanana dikakaya, ditipu, disingsieunnan. Hirupna teh teu beda we ti nu cicing dina congo pedang. Barang peuting ngan ngagugulung kabingung sarta teu weleh gegebegan. Omong pikeun nu ngabogaan anak parawan mah salilana teu sepi-sepi tina karisi, teu suda-suda tina karempan. Da geus tangtu bakal kagiliran anak parawana kudu disebakeun ka Mbah Joglo. Puguh geus aya nu dikorbankeun budak parawan satilu-tilu. Nu nepi ka kiwari can karuhan kumaha nasibna. Ieu sababna nu watak dina ngumbar amarahna ayeuna teu sirikna dibudalkeun kabeh. Bah Bagejid jeung sakomplotanana anu geus nyata-nyata jadi bibit turujit inung rurzuh di lemburna saeutik ge teu dibere ampun. Teu kalis ku jejeritan ampun-ampunan bari abret-abretan dumeh geus teu tahan teu dipalire ieu. Manehna terus we dihanca, dicehcer, dikarpuk. Mangkaning nu dipake nenggeulanana obor anu sakitu ngabulana. Bari minyak ucar-acer ngabasihan pakeanana anu saterusna bur we harurung. Anu tumrap ka Bah Bagejid sabaturna ngan saukur bisa tinggaroak tingdarengek. Satekah polah ngajauhan najan bari jeung utag-atog hayang leupas tina panyiksa. Hadena teh nu amuk-amukan teu katutuluyan sanggeus ngarasa puas mah ongkoh Bah Badaud sabaturna geus jarauh mangpretna. Nu kari teh ukur sorana we kokowowongan hawar-hawar. Teu beda ti babaungna si Tumang. Ngan Bah Bagejid jeung Bah Dirham nu dina kalaburna teh pang pandeurina lantaran pangripuhna. Nepi ka kituna. Digana hirupna oge bakal hubudon mah geus tangtu. Winara alias Bopeng ngan ukur semet bisa ngagerentes jero hatena. Teu tega mireungeunna, tapi oge teu wasa nyegahna. Amarahna pangisi lembur teh teu beda we ti ngagulidagna cai caah di wahangan. Gana-gana wani ngabendung pasti we bakal ngalengleong ka bawah palid. Da puguh tadi ge rek ngadatangan imahna Bah Bagejid. Atuh geus kitu mah beral bae sarere arinit ti dinya ngajugjug imahna Bah Bagejid nu pernahna di tengah kebon yang celing teh baturna. Waktu imahna di arasupan ari breh teh manggihan awewe tiluan di bakutet sarta sungutna dijejelan kulala makan. Pertela ngembang boled mana horeng Nyi Epon jeung duaan baturna nu pada disebakeun ka Mbah Joglo. Bogo we mata kaget nu lain memeusan. Sajongjongan kabeh ngan ukur semet molohok bengong. Nu satuluyna gogodeg bari curug-cerek. Sedeng Bah Bagejid tetela geus eueuh di dinya. Tangtuna oge terus mabur ka jauhna lantaran dosa-dosana geus kaboker. Ditagenan mah kuriak leuwih ruksak pasti bakal ngaranapan panyiksa ti sakumna rahayat pangeusi lembur leuweunggaha.
Sanggeus ngalaanan tali nyepon sabaturna. Bring bae aleutan pasamsi teh baralik deui ka lemurna. Rek masrahkeun nyepon ka kolotna. Bari ngiringkeun babandan Baohim jeung Palamri. Sajajaran teh Baohim jeung Palamri ukur ngaharuk we tungkul. Bari tepetot pada nyarekan si dukun gejual jeung sajabana. Kanca dangu sadayana datang ka lembur. Jadi ibur guyur dolain dikieuna. Jalma-jalma nu tita tadi ngaharep-hep ngadadak budal kala luar. Panasaran ku beja ngutul tel tata lepa. Penting eta keneh cenah Mbah Joglo teh. Kanyataanna mah Mbah Bagejid sabaturna. Geus hasil diburak-barik ku jalma anu anyar pinanggih. Malah korbana oge geus kaparangih deui. Seger beleger teu sakara-kara. Anaheg teh ngadenge dongengna Nyi Epon katut baturna nu duaan. Matak ting birigi di kukurayeun. Ting sariak bulu punduk. Dijieun boneka hirup. Kalawan make tipu muslihat ngagunakeun pangaruh Baohim jeung Palamri. Bogo we sakur nu ngadarengekeun dongengna Nyi Epon kitu. Nafsuna jadi ting pudigdig. Cacakan upama teu diselongkeun bari dijaga kurona mah. Baohim jeung Palamri teh pasti geus palastra disariksa ku sakabeh pangeussi lembur lebeunggaha. Atuh tumerapna kawinara sabaturna teu wudu matak bekah liang irung. Kebek ku pamuji di aralem jadi Senen kalemekan Salasa kacapangan. Geus komo ku pihakna pasamsi mah anu geus nyata-nyata dijait tina katunggaranana. Ngeberehkeun pamujina teh leuwih-leuwih nu dibarengan ku rasa katumarimaanana saimah-imah. Lantaran diburu ku waktu hayang geura nepi kanu diseja. Isukna rebun-rebun keneh naker. Winara jeung Ki Saca geus kencling deui we ninggalkeun lebeunggaha. Teu beunang dipondah, teu beunang diandeg. Pihakna pasamsi ngan bati berat we kunu arindi teh. Jumurung bari dibarengan ku pangdoa. Anjar kasih nu tinggalin teh. Dadakuna aya keneh kaperluan cenah. Tingnya kitu, ting kumaha. Ngan nu kasawang manehna teh jiga aya nu ngabeungbeuratan. Bisa jadi lantaran ku kelet sarta delekna nyenok meureun. Bet matak deung deuleueun nimbulkeun motahna ketugja jantung. Teu dicatur di jalana. Jauh hama burung cunduk, anggang hama burung datang. Winara kadua Ki Saca geus narepi ka pasir anjing. Tapi aneh, teu daek nyimpang heula ka inung bapana. Jiga nu taya kasono. Kalah ka Malibir sarta langsung muru ka Padepokan Talaga Bodas. Eueuh. Si Jalu geus datang deui. Kakara ge nepi ka buruan, ujug-ujug dibageakeun ku Aki Cakra. Sumuhun Aki. Kumaha Ki Damang? Winara ngagentak nyampoyong, song munjungan. Nya kitu deui Ki Saca. Oh, cager Jalu. Bari saha ye? Aki Cakra malik nanyakeun Ki Saca. Rencangan ti pangumbaraan Aki. Namung tos janten baraya we jenenganana pun Saca. Walon Winara. Syukur. Yap. Ya patuh ka dieu ka jero. Kumaha aya hasilna ngalalana teh Jalu? Aki Cakra togmol nanyakeun. Sanggeusna gugek ngariung di tengah imah.
Eh, berkah aya hibar pangduati salera aki temu badir abdi ngalalana teh. Kemana cenah? Anu disungsi teh jalu? Ka Padepokan Guntur. Nu janten saeheuna teh jenenganana Bahwidura. Bahwidura? Ti Padepokan nu di Gunung Guntur. Aki Cakra bari kerung bangun keur nginget-nginget. Sumuhun aki, uninga gitu aki. Winara nanyakeun, dumeh ka tempona, aki na teh jiga nu asa-asa. Ke Widura. Widura kitu mah asa wau. Ari baheula teh da panubukanana mun teu salah asana mah di honye luhur. Nya kitu leres pisan lagi anjeunna teh kantos sasauran. Saurna teh nuju anom namah calikna teh di honye luhur. Bagja temen atuh jalu. Bisa ngalap ilmu panemu ka Widura mah. Syukur. Aki mah milu bunga. Ari kisaca ti ditu keneh. Sanes aki abdi mah di Kampung Luku lebahkeun Padepokan. Tapi ari ngalap ilmu mah ti Ki Widura. Ti pun bapak we. Nya sarua keneh. Ilmu mah ti mana we. Nganu penting teh digunakeun kudu dina jalan bener. Kitu lain. Kairing pisan aki. Nya gitu. Eta teu nyimpang heula ka Pasir Anjing eta di teh meureun nya. Satueuna Aki Cakra nanyakeun ka Winara. Henteu aki. Nya keun we. Ari eta nu diteangan ku hideep kumaha? Geus kapanggih. Aki saca bari semu-semu nu ngagelenyu. Kapendak aki teu mencog. Henteu aki leres pisan sakumaha kasauran aki teh. Yang pasti da puguh kitu ilaharna. Tah perkara eta teh supaya jadi pelajaran. Kacida pisan pentingna kudu ngukur kakujur teh. Peperiheun geus sah ti dunya kapan diukur ku kubur. Leres aki. Winara jeung Ki Saca ngahaminan. Sok padahal Ki Saca mah teu ngarti teu beh dituna. Naon nu jadi jejer mimiti. Sareng eta de aki. Winara nulikeun carita anak-anak. Sayaktosna mah pangna abdi dumeus ayeuna aya nu bade diteroskeun ka salira aki. Abdi teh gaduh maksad nu teu kinten diperyogikeunana. Tina hal ihwal mustika tridharma nu memang janten syaratna pasanggiri kanggo nu aya maksad miharep kaputuna Bahwidura. Kitunya. Aki Cakra bari terus ngahulang ruk tungkul ngantelkeun curug kana tarangna. Mireung Aki Cakra kitu polah. Boh Winara, boh Ki Saca, duanana ngajejempe ukur silih reret we, bari teu ngaluarkeun ucap sakecap. Malah Winara mah make bari jeung deg-degan sagala. Hariwang pamaksudanana gagal di satengahing jalan. Dumeh mireung pamulu akina harita bangun anu kacida bingungna. Mustika tridharma. Kadenge Aki Cakra ngagerendeng, tapi masih keneh tungkul. Tetela Ki Widura teh luhur panemuna jembar panalarna. Pinter, wijaksana, pinekas. Pokna deui ngagerendeng. Barinya ayeuna mah cengkat. Ret ka Winara nu keur manco nganteur paneteupna.
Mustika Tridharma teh jalu enteng ning bangga. Aki Cakra satuluna netelakeun. Enteng na da pugu deukeut. Deet malah moal hese neanganana lakar daek we. Ari banggana da teu sinsa jalma bisa manggihkeunana. Rajeun kapanggih teu kahontal. Jauhna teh alah batan di luhur gunung atawa di dasar lautan. Kitu tah jalu. Aki Cakra bari neuteup sarta semu-semu ngarenyu. Deuh, nyasa balibet nakar geuning Aki. Winara garo-garo teu ateul. Ih, nyatang tuh we. Kapan ceuk Aki oge tadi enteng ning bangga. Disebut entengnya bisa, disebut bangga oge merenah. Jiga tatarucingan. Aki Cakra nyerengeh. Kodoman kana dompet ududeunana terus we ngusiwel nyewol bako jeung maut daun kawung salamar. Keleng dilintingkeun terus nekerkeun ganda besina. Sarta pelwe lunglum nu hurung teh disundutkeun kana ududna. Peledug, peledug, haseupna meledug ka luhur. Bari je tina liang irungna. Nyuhunkeun dijelaskeun we Aki. Kedah kumaha sareng kedah kamana milarianana. Winara jiga nu geus teu sabar. Dibulat-belit kitu mah ulah-ulah matak butak. Ih, kelanan. Ulah waka gurung gusuh. Ke. Urang contohkeun heula nya malar teu ngatog neanganana. Ieu geura beneran. Regepkeun ya. Dina sapoe sapeuting tah urang salaku muslim teh pan diwajibkeun ngalakonan ibadah salat 5 waktu. Lohor, asar, jeung isya masing-masing 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat jeung subuh 2 rakaat. Cing. Kumaha tah karasana? Berat atawa henteu? Aki Cakra menta jawaban kawinara jeung Kisaca. Henteu abot Ki. Pangna bisa nyebutkeun teu berat. Margi sadinten sawengi teh mung 5 waktos. Oge rakaatna paling seueur mung 4 rakaat. Bener are kitu nama. Tapi nah tuh loba nu ingkar. Cenah ceuk para alim ulama nu sok kadenge we dina hutbahna ku Aki. Ari ngaku Islam, ari salat belang betong. Atawa malah tara pisan sama sakali. Malah cenah mah aya nu salat ngan 2 kali sataun teh. Nyaeta dina Idul Fitri jeung Idul Adha. Cing. Naon tah sababna? Ceuk Aki Cakra bari neuteup seukeut. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.